Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemiar tub di rancangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Sok sanaos ya dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pumiar tub dongeng Mang Guru boh bilih ieu mah boh bilih bade ngersakeun ngintun atanapi masihan donasi kanggo naskah dongeng. Mangga tiasa ngontek wae ka nomor WA Mang Guru anu aya dina ieu video. Sakali deui ka para pumiar tub anu nyaah kana seni dongeng Sunda boh bilih ieu mah boh bilih bade ngersakeun masihan atanapi ngintun donasi kanggo naskah dongeng. Mangga tiasa kontak wae ka nomor WA Mang Guru anu aya dina ieu video. Hatur nuhun nya sateu acana. Sok kaparayun sadayana. Mitra pumiar tub dongeng Mang Guru uyati geus cangra deui muka carita kahirupan dina lambaran anu anyar neruskeun lalampahan dina poe samemehna anu sok disebut poe kamari. Dina mangsa kalolobaanan jalma geus dukdek barang gawe ari Pak Akas mah harita teh karek ngulisik ret kagigireunana neng tina geus teu kasampak ret deui kana guguling anu keur ditetangkeupna sabareh kapukna nepi ka awut-awutan dina luhureun kasur rada kurang kerung pikeun sakedapan mah tapi teu dijieun pikir kapapanjangan gura-giru bae Pak Akas cengkat sarta ngarawel pakeanana rada muringis mangsa make calana teh sabab karasa aya anu peurih dina pakakas kalalakianana. Sanggeus hulang-hulang heula sakedeung Pak Akas bati gogodeg bari surungah serengeh teuing naon anu keur aya dina pikiranna mangsa harita mah koloyong geus kitu mah Pak Akas kaluar ti eta rohangan. Geningan geus hudang widadari bapa teh ceuk Pak Akas mangsa nemponeng tina anu harita keur diuk nyang hareupan cikopi jeung sababaraha keureut roti. Atuh da parantos caang kieu ieu teh Pak, tembal neng tina ditungtungan ku seuri anu jadi andalanana. Hampura capek teuing peutingna meureun mani gurilem atuh da jujur ari kudu dibejakeun mah saumur demelah kakara ngalaman nepi ka sugema kawas kieu mah pokona mah sugema pisan. Matak oge enggal geura pipirakan sareng tuang garwa supados sugema sareng abdi unggal wengina. Teu nemalan Pak Akas tibang unggut-unggutan. Bade irahan panganpun bapa teh ceuk neng tina deui siga anu geus teu sabar hayang geura panggih jeung anu jadi bapana. Nya sakedeung deui nyai lamun bapa geus mandi nya. Roh, iroh. Tembal Pak Akas kituna teh ditungtungan ku nyeleungkeung nyalukan hiji ngaran. Teu lila antarana ngurunyung saurang awewe anu kawilang ngora keneh rada dodongkoan mangsa geus aya di hareupeun Pak Akas teh. Geus naheur cai iroh, bapa hayang mandi. Parantos sayogi Pak. Nya alus, siapkeun anduk jeung pakean keur salina. Tong poho cikopi jeung keur mumulukna deui. Ceuk Pak Akas ngahujanan ku parentah. Eta awewe anu tayohna mah bade gana Pak Akas gura-giru nohonan parentah dudunganana. Bapa rek mandi heula nyanyi, ceuk Pak Akas ngaderet ka Neng Tina. Neng Tina tibang unggeuk. Geus kitu mah Pak Akas oge gura-giru ngoloyong ka hiji rohangan. Bapa aing kudu jadi camat, minangka gaganti eta aki-aki. Kitu gerenengna Neng Tina, ditungtungan ku sura-seuri bari unggut-unggutan sorangan. Sanggeus lumayan lila antarana Pak Akas geus ngurunyung deui tibang seuri mangsa Pak Adureret jeung Neng Tina teh anu saterusna mah kebat bae ngoloyong ka rohangan kamar kalayan teu kungsi lila oge
geus bijil deui make setelan batik anu nyiripit ku tapak licinan. Sok mabuluk heula, ceuk Pak Akas ditungtungan ku diuk nyang hareupan Neng Tina. Kituna teh bari tutunjuk kana dahareun anu geus ngajagrag dina luhur meja. Atos warareg. Teu maksa Pak Akas oge suruput kana cikopi anu ngebul keneh disusul ku ngahuapkeun roti anu geus diolesan sabangsaning sele nepi ka cacamuilan siga anu nikmat pisan ka tempona teh. Pokona sagala kabutuhan Tina teu sempat ayeuna mah dijamin ku Bapa sabab Tina geus mampu nyogemakeun Bapa tah kitu, ceuk Pak Akas semu ngosom. Mohon Pak, saengalna we geura pipirakan sareng tuang garwa supados regreg ka abdina. Nya, engke lamun geus mulang Bapa rek langsung nyerahkeun pamajikan. Bosen lah geus cawerang. Neng Tina mah tibang seuri bangsa ngadenge kekecapan Pak Akas anu samodel kitu teh. Hayu Pak, abdi tosono pisan kapun Bapa teh, ajakna Neng Tina. Mangsa nempo Pak Akas anu geus eureun barang daharna. Pak Akas tibang unggek memeh cengkat nyempetkeun heula nyawel gado Neng Tina. Neng Tina namah ngan saukur sura-seuri nyaeur deudeuh tur rasa geget dina diri eta lalaki. Geus kitu mah kalayan siga anu bungah pisan. Neng Tina nuturkeun Pak Akas anu geus miheulaan ngalengkahkeun sukuna. Cag urang tunda heula lalakon Neng Tina anu keur ngamangpaatkeun Pak Akas kumang pirang-pirang siasat licikna. Ayeuna urang samper deui kaayaan Jang Aris jeung kulawargana. Mitra-mitra pemiara tub dongeng Mang Guru dina mangsa anu sarua harita teh di imah Jang Aris mah keur kasemahan ku kolotna Jang Didin. Anu maksud utamana mah tangtosna oge para pemirtub parantos sami-sami uninga nyatana sejan nyamper Jang Didin pikeun nanyaan Nyi Adah anu jadi bebene hatena. Kangaranan kasemah sagala susuguh sursor diasongkeun. Anu tayohna mah Nyi Iyam oge geus tatahar heula ti anggalna dan nyaho rek kasemahan. Mani ngarepot anjeun atuh Nyai, padahal mah wios we teu kedah kikieuan, ceuk indungna Jang Didin. Mangsa nempo Nyi Iyam geus ngurunyung deui ti rohangan dapur nananggeuy wadah dahareun. Karek gek pisan sigana mah indung jeung bapana Jang Didin teh. Ngaraos karepot, sok we dileueut, beungpeung aya. Malah Kang Husna anu nyorobot nembalan. Ditampi atuh Jang Husna, ceuk bapana Jang Didin. Kituna teh barigap ngarongkong cangkir cikopi ngaujangkeun ka Kang Husna teh da bubuhan ka sahandapeun. Mohon, sok, teu kedah asa-asa. Akang sok nyesep kitu. Oh sok Jang Husna, gabantuan ieu oge sesepeun mah. Kang Husna tibang unggut-unggutan mangsa nempo bapana Jang Didin anu ngusiwel ngaluarkeun bungkusan udud tina pesakna teh. Nyai, ieu mah kanggo Nyai tah, ngahajak kenging misahkeun, ceuk indungna Jang Didin. Masarahkeun wadah anu geus dikantongan, anu eusina sabangsaning kukuehan. Atuh padahal mah sawios we ceuk, kapanan kanggo candakeun ka Nyi Adah. Ngadamel seueur Nyai, ngahajak ieu mah misahkeun kanggo Nyai. Ti rarompok oge parantos nyesakeun deui. Wah, hatur nuhun pisan atuh cece, ceuk Nyi Iyam nembongkeun ka bungahna. Indung Jang Didin nembalan ku ungeuk dibarengan ku seuri. Din, ari kulawargana Nyi Adah geus dibejaan kitu. Oh, basa kamari mah Bapak teh teu ngingetan-ngingetan acan. Ya kantenan we atuh Pak. Kamari parantos diwartosan supados teu angkat-angkatan, tembal Jang Didin.
kalian dibarengan ku basa awak anu poharami ajerih kanu jadi kolotna. Rada kurang kerung Bapana Jang Didin mah mangsa ngadenge jawaban anu samodel kitu ti anu jadi anakna teh. Red ka pamajikanana sarua indungna Jang Didin oge siga anu keur kebaku kaheran. Aduh, hapunten Didin mak, Pak, rumaos. Salami ieu Didin teh kirang ngupama ka makalih ka Bapak. Pangpang napisan mah dina perkawis basa, ceuk Jang Didin semut tungkul. Batan gancang nemalan, indung jeung Bapana Jang Didin mah malah silih leret deui sarta atrapisan dubadakan ngembang ku Cimata. Nya, dihampura pisan Kasep, eukeun bae da Mamah ridho. Antuk nama indungna Jang Didin nyuara deui. Sok sanajan bari luwa-luwe tur ngomongna semuda reda. Kolesed, gabrug, Jang Didin ngarangkul indungna. Cimata geus teu kaampeuh, segeruk ceurik. Murbutnya Cimata bijil tina rasa rumasa. Indungna Jang Didin oge nepi ka inghak-inghakan awahing ku Bagja. Bapana Jang Didin ingsrek-insrekan nyusutan Cimata. Nyi Iyam jeung Kang Husna oge jadi pipilueun luwa-luwe. Ukur Jang Aris anu katembongna tegar teh, ukur unggut-unggutan neuteup anu jadi sobat. Anu harita keur paungku-ungku jeung indungna. Sok sanajan kitu, aya we ari anu ngembeng herang dina sapasang panonna mah. Aduh, hapunten Didin ya Pak, ceuk Jang Didin ngerangkul bapana. Salepasna tina rangkulan anu jadi indung. Nya Kasep, dihampura pisan ku Bapak oge. Sora Bapana Jang Didin semuda reda. Sanggeus lepas tina rangkulan bapana mah, Jang Didin ngolesed deui ka gigireun Jang Aris. Aya picarioseun salaresna mah ieu teh Kang, ceuk Kang Husna. Kituna teh bari nyusutan sesa-sesa Cimatana. Perkawis naon teh Jang Husna? Tanya Bapana Jang Didin bari jeung semu ingsrek-insrekan keneh. Kieu nya. Barudak urang teh balai sareng nikahna. Saurna teh, mohon. Pun anak oge parantos nyarios perkawis eta mah. Nya sae atuh upami kitu mah. Engke saparantosna narosan Nyi Adah teh kurang sakantenan we nyawalakeun perkawis ieu ka Palurah. Nya ngiringan we kumaha saena ari Akang mah Jang Husna. Mohon sareng eta deui upami sadinten deui dugi kana waktosna nikahan, Akang sareng Cece ngawengi di dieu nya. Angkatna urang sareng ti dieu. Lebih teuing ari angkat ti Cilanjung mah. Kang Husna ngomong kitu teh, ari indung jeung Bapana Jang Didin mah malah silih reret. Mohon Kang, cek supados langkung gampil sagala rupina, cek Nyi Iyam ngahaminan omongan anu jadi salakina. Kumaha atuh nya? Sanes maksad nolak kana kasayan Jang Husna. Nanging kapanan dirarempok oge kedah ngayakeun heula salametan, mohon tahlilan. Gampil perkawis eta mah, urang di dieu we sakantenan. Wartosan we wargi-wargi Akang sadayana. Ari ku rereongan mah moal abot teuing deui barang damelna oge. Kumaha Nyi? Cek Bapana Jang Didin malah ngumaha kanu jadi pamajikanana. Aya alusna oge Kang, lajeng nyana deui. Tari weuh ari kudu indi ti Cilanjung mah. Mohon Kang, kumaha kersa kitu? Tempas Kang Husna. Nya mangga tuh ari kinten-kintenna teu ngaraos kararepot mah. Siga anu bungaheun pisan kulawargana Jang Aris mah. Mangsa kulawargana Jang Didin sapuk kana kamandang anu diasongkeun teh. Ayo atuh, ayeuna mah urang ka bumina Nyi Adah, bilih tos keseleun ngantosan, ajakna Kang Husna. Mohon hayu, nanging Akang teh hoyong ngiring ka jamban heula, hoyong sipeueun teu, tembal Bapana Jang Didin. Anu tayohna mah asa carapel panon balas murubutkeun Cimata. Mohon, Cece oge sami, cek indungna Jang Didin tuturut munding. Mangga. Tuh jambana dipali ditu.
cek Kang Husna nuduhkeun hiji rohangan. Indung jeung bapana Jang Didin gura-giru sari beungeut heula. Kang Husna jeung anu sejenna oge jadi pipilueun. Sanggeus siap sagala rupana. Bring sararea indit muruk ka imahna Nyi Adah. Loba warga anu naranya di satengahing jalan teh. Eta meureun pedah katempona mani ngabring. Kalayan dangdanan anu rada garinding. Atuh kulawargana Jang Aris jeung kulawargana Jang Didin oge sajujurna bae mangsa nembalanana teh. Dalila antarana abringan kulawarga Jang Aris jeung Jang Didin geus narepi deui kanu dijugjugna nepi ka ngajenghok sararea oge sabab tetela di imahna Nyi Adah teh geus aya Lurah Asep jeung anu jadi pamajikanana. Ari Neng Yasmina mah teu katempo, ayohna mah geus dipingit atawa ulah kaluar ti imah caacan lumangsung acara kawinan mah. Kitu ari kabiasaan baheula mah pajar teh sangkan kasinglar tina pitenah. Geuning palurah nyadong di dieu, cek Kang Husna mangsa nyelongkrong ngajak sesalaman. Di bejaan ku Jang Lili kamari. Careng sena sesalaman, sararea gugdek ngariung dahareun anu rupa-rupa. Jang Didin mah ret deui ka Nyi Adah, anu direretna tibang imut semut tungkul. Sok atuh geura mimitian. Sok resep ari nyaksian anu nanyaan teh. Sok inget kana pangalaman basa keureng ora. Hihihi. Cek Lurah Asep ditungtungan ku Suraseri. Ciletot pamajikan Lurah Asep nyewit ping-ping salakina. Lurah Asep nepi ka purungas-puringis bari ngajerete. Kang Husna jeung anu sejenna mah bati pating serengeh nempok kitu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kajurung ku rasa bingah anu taya papadana. Pangna sim kuring sakulawargi dongkap ka dieu teh gaduh maksad anu utama nyatana sejana rosan tuang putra saluyu sareng pamundutna pun anak kanggo dijantenkeun garwa. Ceuk bapana Jang Didin rutret kanu boga imah sarta kalayan pertentang nepikeun pamaksudanana geus nyusun heula kalimah ti samemehna sigana mah. Tah heded lah heded, ceuk Lurah Asep. Suraseri dibarengan ku keprok sagala. Ciletot gurubug. Lurah Asep nepi ka ngagurubug mangsa pamajikanana nyiwit deui teh. Ye ari maneh ngan cuat ciwit we hantem, ceuk Lurah Asep mun cereng ka pamajikanana. Atuh da mani gegeran pisan. Cicing we atuh tempokeun bapana, ceuk pamajikan Lurah Asep malik mun cereng. Hehehe. Atuh da gereget Nyai, sok inget kana mangsa baheula. Bapana Jang Didin jeung anu sejenna mah bati pating sarengeh deui. Sok, jawab Jang Lili, ceuk Lurah Asep siga anu geus teu sabar. Abdi mah ridho saupamina pun anak kersaeun janten garwana Jang Didin teh. Nanging perkawis walaranana mah abdi teh sija masarahkeun bae sapinuhna ka pun anak. Tah, kumaha walaranana Nyai? Kinten-kintenna kersa janten garwana si Didin, ceuk bapana Jang Didin ngareret ka Nyi Adah. Kabeh paneuteub jadi museur ka saurang wanoja anu harita keur tungkul digigireun kolatna. Sok sanajan geus nyaho kana jawaban anu bakal kedal tina letah bebenena, tapi teu bisa dibohongan dagdigdugna jajantung teh nepi ka ratug karasana ku Jang Didin mah. Kersa walon Nyi Adah semut tungkul beng asa ngapung ka alak paul rarasaan Jang Didin mah mangsa ngadenge jawaban ti Nyi Adah anu samodel kitu teh sagala kaendahan satutasna ngalaki rabi jeung wanoja anu pohara dipisukana dubadakan narembongan dina sawangan. Alhamdulillah meh bareng sararea ngarucap syukur atra pisan kabungah jeung kabagja minuhan paroman jalma-jalma anu keur ngariung di dinya.
kantu nang toskon dintenan hajatanan we panginten ari parantos puguh kieu mah nya. Cek Bapa Nyi Adah rutret ka kulawargana Jang Didin. Batan langsung nembalan. Bapa Jang Didin malah ngareret ka Kang Husna. Kang Husna siga anu langsung surti gancang ungeuk. Nempok kitu teh ari Lurah Asep jeung anu jadi pamajikanana katut kulawargana Nyi Adah mah batik kurang kerung bae. Kieu Kang Lili oge palurah mengpeng sadayana nuju kempal di dieu. Si Ari sareng Jang Didin teh saurna nikahna hoyong sasarengan. Malum panginten sobat panglayeutna. Ceuk Kang Husna rutret kanu diajak nyaritana. Wah nya alus ari kitu mah. Ceuk Lurah Asep siga anu langsung satuju. Bakal rame kieu carana mah. Ceuk pamajikan Lurah Asep gancang mairan. Berarti kirang langkung 2 mingguan deui pangintennya. Ceuk Bapa Nyi Adah rutret ka sararea. Sumohon Kang, ceuk Kang Husna anu nemalan. Ari kanggo abdi mah mangga wae saur paripaosna bade enjing oge. Ceuk Bapa Nyi Adah tandes kacida. Nya geus siap keur waragadna meureun matak kitu oge da bubuhan bisa disebutkeun jalma aya. Alhamdulillah. Sadaya meh bareng deui ngucap syukur bakat ku bunga. Ret Bapa Jang Didin kanu jadi pamajikanana. Song indung Jang Didin ngasongkeun kresek hideung. Ieu nyangakeun kanggo ngabantos-bantos waragadna. Ceuk Bapa Jang Didin masarahkeun eta kresek ka Bapa Nyi Adah. Nepi ka ngagebeg kolotna Nyi Adah mah. Sabab sanggeusna dibuka, tetela eusi kresek teh geuningan gepokan duit anu pohara lobana. Waduh, ceur-ceur teuing atuh. Ceuk Bapa Nyi Adah nepi ka molohok. Sawios da kanggo murang kali urang ieu. Atur nuhun pisan atuh ditampinya. Mohon sami-sami. Tembalna Bapa Jang Didin semurengku. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru. Wangkongan di imahna Nyi Adah. Lumangsung lumayan lila tur pohara upelekna. Pang-pangna pisan mah nyawalakeun ngeunaan ancer-ancer perkara poe hajatan. Anu cenah mah rek direah-reah. Tina paroman anu keur ngawarangkong kabeh oge katembong bunga. Pang-pangna pisan mah Jang Didin anu meus-meus sura-seuri ka Nyi Adah. Ye, cag heula nya hei.